Sampurasun, salam damai sejahtera, salam tepang deui tina wajangan asih, di mana dina dangat ayeuna urang baris ngaguar perkawis sidekah. Saatacana sim abdi bade mangaoskeun anu dicutat tina Injil Matius pasal genep ayat 1 dugikeun ka ayat 4 anu kieu unggalna. Dina ngalakonan anu diwajibkeun ku agama kade ulah nyirikeun maneh. Sabab lamun kitu maraneh moal meunang ganjaran naon-naon tirama maraneh nu di sawarga. Mere sidekah kanu miskin ulah ditembong-tembong ka batur. Ulah cara anu marunapek sok karitu di tempat ngabakti atawa di jalan hayang katangar barabah ngarah dipuji. Tah eta ganjaran maraneh nama sakitu kituna. Jadi ari nulung kanu miskin teh sing rikip, batur nu dalit ge ulah nyahueun. Ulah hayang kanyahuan ku batur, sabab najan rikip ge pitulung maraneh teh ku pangeran, ku rama nu di sawarga mah kauninga sarta mantena baris ngaganjar. Bapak Ibu sadaya anu dipika asih ku Gusti, zaman ayeuna nyaeta zaman sosmed. Henteu sakedik jalmi anu resep mengupload atanapi posting gambar-gambar, video-video anjeunna. Bade tuang dipoto heula tuangeunana, teras diposting, diupload. Nuju udur oge nya, diposting, diupload. Dina zaman ayeuna nuju zaman musibah seueur bantosan-bantosan oge diupload nya. Di mana-mana ayeuna nuju zaman upload atanapi posting gambar atanapi video. Bapak Ibu sadaya anu dipika asih ku Gusti, kumaha tina hal sidekah urang. Naha sidekah urang oge peryogi diupload, diposting supados katangar ku jalma rea, kabalabahan urang katingali ku jalma rea. Numutkeun pangandika Gusti anu dicutat tina Matius genep ayat 1 dugikeun ka ayat 4, yen upami urang bade barang bere ulah aya anu nyahueun kalebet sobat dalit. Tapi zaman ayeuna mah maparin sembako sakeresek diupload, diposting jeung sajabina. Padahal pangandika Gusti nyebatkeun upami urang bade tutulung, bade maparinan berkah kudu sing rikip. Kunaon? Kumargi Gusti anu maha uninga, Gusti anu baris ngaganjar urang, Gusti anu baris ningal kahadean urang. Wios ke jalmi anu menilai, tapi nu jelas Gusti anu maha uninga. Hal ieu ngajarkeun ka urang supados urang henteu sombong, supados urang henteu agul, tapi tina agulna oge kumargi Gusti. Urang kedah agul ka Gusti, urang kedah sombong teh sombong ka Gusti, Allah anu kawasa, Allah anu ngaberkahan, Allah anu nuyun, Allah anu nyarengan urang sadaya, eta anu kedah disombongkeun. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, hal ieu ngemutkeun ka urang supados urang henteu milari pupujieun ti manusia. Kunaon? Kumargi upami urang milari pupujieun ti manusia, mung sakitu-kituna berkah anu katampi ku urang nyaeta pujian ti manusia, sanes pujian ti pangeran. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, Gusti miharep urang ngaberkahan jalma rea. Tapi sanes hartosna urang janten berkah teh supados urang ngarah pujian ti manusia. Sanes, tapi kumargi Gusti miharap ngalangkungan kaasih urang, ngalangkungan sedekah urang nami Gusti adu dimuliakeun. Ngalangkungan sedekah urang nami Gusti anu dimuliakeun. Sanes milari pupujian nyalira. Dina dangat ayeuna mah nuju rame nya men posting-postingan. Tapi urang ningal positifna yen kahadean urang dinilai ku Gusti sanes dinilai ku manusia. Abdi percanten nalika urang maparinan sedekah ka jalmi anu leres-leres meryogikeun bantosan eta
hitungan ti Gustina luar biasa. Matakna di dia disebatkan ulah hayang kanyahoan ku batur sabab najan rikip ge pitulung maraneh teh ku urang mah di sawarga maka uninga sarta mantena baris ngaganjar. Bapak Ibu sadaya anu dikasih, tangtos urang diberkahan kanggo ngaberkahan. Tapi berkah eta hal anu luar biasa nanya eta pikeun ngawanohkeun kumaha urang tiasa tepang ka Gusti. Kumaha Gusti ngaberkahan urang. Kumaha Gusti oge anu baris ngaberkahan lingkungan urang. Kumargi naon? Kumargi kaasih Gusti. Sanes kumargi urang milari pupujian ti manusia. Kumargi upami urang milarian pupujian ti manusia ganjarana teh mung sakitu-kituna. Janten hayu urang milari hal-hal anu kamanah di painun Gusti. Benten deui sareng jalmi anu di-upload kumargi meryogikeun pitulung pidoa ti urang sadaya. Ieu benten deui Bapak Ibu sadaya. Kusabab itu hayu urang diajar nyenangkeun manah Gusti ngalangkungan maparing sedekah anu teu kataji ku jalma rea. Tapi pada umumna jalmi resep milari anu tiasa kataji ku jalma rea. Kumargi hal anu samodel kitu ieu anu matak kamanah di paeunun Gusti. Urang henteu mencuri kamuliaan Gusti, tapi urang milarian Gusti anu dimuliakeun. Pangandika Gusti dina dangat ayeuna parantos ngemutkeun ka urang. Yen nalika urang maparinan sedekah, urang kedah ngamuliakeun nami Gusti. Kunaon kumargi tampolana nalika urang maparinan sedekah urang sok ngahual-hualkeun naon anu parantos ku urang dipaparinkeun. Tangtosna hal eta aya hal anu matak nyombongkeun diri manahna. Tapi urang percanten nalika urang maparinan sedekah urang pitulung urang ka jalma rea ku jalan cara rikip eta berkahna luar biasa. Panangan kanan maparin, panangan kiri teu uningaeun. Kitu oge sabalikna. Malihan di dia disebatkeun sobat dalit oge teu apaleun. Kumargi bakat ku rikip-rikipna. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang bade ngadoa, hayu urang diajar hal-hal anu henteu milari pupujieun kangge diri nyalira. Tapi wios nami Gusti bae anu dipuji dimuliakeun. Hayu urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di karjaan sawarga. Gusti parantos ngajar ngemut ka abdi sadaya. Nalika abdi sadaya ngabagikeun berkah Gusti kedah ririkipan supados henteu nyandak kasombongan pribadi tapi mung Gusti ku anjeun anu dimuliakeun. Abdi henteu adigung tapi Gusti we anu diagungkeun. Ajar kangge abdi sadaya Gusti kanggo ngadugikeun berkah Gusti ka jalmi-jalmi anu leres-leres meryogikeun bantosan. Oge nami Gusti dimuliakeun, nami Gusti diagungkeun, jalmi eta oge tiasa wanoh ka Gusti anu maparinan berkah. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi nyanggakeun kahirupan abdi sadaya salajengna kadamel panangan Gusti. Wios sadayana aya dina pitulung panuyun ti Gusti. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.